Halo Bu, Halo, wayahna eta manuk pang marabankeun heula poho. Mau bisa balik ayeuna paling isuk. hah? Manuk nu mana? Ada ayapan geus dijual. Eta manuk nu anis. Cikene karek dibawa ku nu meulina. Alhamdulillah batian 200.000. Aduh, emang eta dijual sabaraha kitu? Dijual 800.000. Latihan di mana 800.000 kan beulina teh 1,5 juta sok lieur wae. Manehna nu ngomong meulina ngan 600.000. Matak tah montong sok ngawadul. Ningan kalaresan aya di luar. Ieu tilas kamar teh ngalareskeun kenteng. Wios entong wios. Ieu ageng mah henteu Wios entong Iya canda. Wios entong Oh nya atuh ai kitu mah nuhun ya nya. Maneh malah ditarima duit teh kos teu butuh we. Wah keun bayar tuh mah era Era-era sih mah peda awewe nu mere duitna. lain itu mah era mah jadi nyata di tetangga. Harga diri dan tetap hayang dahar mah ungat poe sia. Kadieu heula gerak sakedap. Naon euy? Kadieu pokona mah. Naon euy? Ngobrol naonnya saraka aing. Itu para lawan abdi mempet pangrojokeun lah. Iya, gaskeun neng. Ari paralon imah sorangan mampet mah diantepkeun, ari nu janda sabelah rek diomekeun. Goblok. Wah, panglereskeun lah. Alus, di imah sorangan heula rek diomekeun mah. Sorangan heula. Teh kunaon maneh mah nyun wae jiga nu rarungsing? Eta peda telat nyangu, da meni sapopoe ngomongna, meni bawel kos awewe teh. Saha salaki maneh? Hari geus saha deui atuh. Salaki aing mah meskipun telat nyangu, telatnya seuh tara loba ngomong. Nya alus atuh teh ari kitu mah moal rawing ceuli. Tara loba ngomong ngan barang raruksak, TV, kulkas digeprek. Leuwih kalah tinu aing atuh ari kitu carana mah. Hei, kunaon meni si Danu lalu sek kitu? Urang teh awak teh teu normal sia ti. Teu normal kumaha ieu maneh? Jadi geus olahraga teh teu biji kesang ti. Geus dipariksa can ka dokter. Geus cek dokter ge normal. Emang maneh olahraga naon? Renang. Goblok, atuh sia teh da eta mah mandi. Sia tadi eta teh aing tah bikin salempak. Oh, heeh. Sia bet bisa tinggalin salempak di teh aing. Pan salakina teh eueuh di mah gawe jauh. Ngomong si telin bulan balieur. Eta ngelumoe kamari. Aya ngilu moe eta seuseun. Nyaman kehujanan dewe jadi hangser. Ngan batu akik we nu digosokan teh ari nu pamajikan diantep. Ori mah beki digosok teh beki alus beki heran ari ibu. Nah ari nu urang kumaha kitu? Ada kasal mah eta mah beki digelanteun heran kalau ka beki karibut. Cak si awas lamun menta ku aing mah moal dibere. Aing etik saletik jadi omongan serba salah. Ti, gaul ulin tinggal juga batur atuh refreshing anjing mah teh stres eta tuh. Keur gabut aing teh. Gabut naon emane? Gagal bucat aing. Coba ya tuh. Dua kalian geus kurangin. Goblok.